Ya hadiana ila kulli khair, ya dalan ala kulli khair, ya ahlal khair, ya khaliqal khair, wa ya ahlal khairat. Singarade wae nu lain milik urang mah ulah sok juga gegemes. Jeung nu aya di leungeun batur urang ulah kabita. Ulah kabita bae harta banda nu aya di leungeun batur nu aya di urang bae gunakeun deres nu susah mah kadang-kadang nu sugih ge masih keneh kabita ka dunya nu aya di leungeun batur masuk sugih teh aya jang dirina kendaraan sanajan BPKB-an ge aya tapi kadang-kadang kabita ka kendaraan nu aya di leungeun batur eta panyakit gede batur sodaqoh nya nama hayang disodakohan kebae geus is dead karak sodakohan tah ieu panyakit ya nu lain milik urang ulah sok kadedemes harta nu aya di leungeun batur ulah kabita babari geraga ibadah ka Gusti Allah teh hampang ulah yang harta ulah yang jabatan hampang ibadah ka Gusti Allah kiai hayang jabatan teh nyogok boro-boro di pemerintahan di pabrik hayang naik bae kataraje nyogok komo pemerintah mantep pemerintah mah moal barisa ibadah moal ngajen ku kumaha ge sebab sugak sogok malu ulah kitu cenah kiai aya nu teu nyogok mana beungeutna coba kade hayang deuleu beungeutna nu teu nyogok hayang deuleu coba hideung apa koneng sok sambarangan sia ngomong kiai cenah sambarang cabok sia kuai sia ditak aing di bejaan moal bisa ibadah teh sia mah teu sadar goblok berenana sing sadar beuh tah hayang kitu da aing ngadenge tah ka celi aing ngadenge omongan sia pemerintah mah moal barisa ibadah tah geus aing seubeuh sok aja ngaco lah cenah aing minggu hareup moal ngaji deui nage mantog sia ka ditu teu kudu ngaji aya teu hayang bener kiai Golkar ajian ku sia kiai PDI PKB hayang sabangsa sia jeung juri-juri di dinya je pancen ge henteu je asli aduh nu kakarak ngaji mah kaget aing moal ngaji cek oh kubur awak sia ka ditu hese nya sadar teh boro-boro pamarentah ieu urang ge teu bisa-bisa ibadah urang teu bisa-bisa ibadah teu daek khusyuk cak Allah aing kurang naon mere ka sia sehat ku aing dibere dahareun ku aing dibere inumeun ku aing dipakean ti mimiti nu ipis datang ka nu kandal nu potonganna nyepet datang ka nu gambring ku aing dibere khususnya salat ora husu iki mau wong gendeng ya Allah sadar urang tah hayang kitu tah hayang kena sadar pangeran resepen ngadenge nu sadar lamun ngadenge nu ngacup lah kiai ieu tah pangeran resepen banjirkeun deui ku insya diancem ku pangeran kena sadar ya Allah ya Rabb teu deuk bisa-bisa tah karek ngeunaheun ngadenge nikmat
cek Gusti Allah geus teu sadar mah moal banjir hesena disurutkeun deui ku aing 2 poe we nya kayak dibanjirkeun deui sadar da sing bener aslikeun insyaallah erek caritakeun buronan jadi milik Zain ngabuburon kaleuweung mawa anjing lacak atawa ucing lacak atawa pepen lacak pepen dengaran anjing masuk haju suuzon si Bopi ngaran Heri eta teh ngaran anjing dek diayakeun bae ku aing aduh ya Allah barang datang kaleuweung hebat anjing lacak teh menang manuk kebenaran plak digegel dibawa ke nu bogana ditarima dicekel ku nu bogana tah geus kacekel eta geus jadi milik yamliku sayda Zaid ngamilikan manuk bidabdihi biyadihi ku dicekel make leungeun cekel erat-erat plak geus jadi milik nya satungtung teu aya tanda-tanda kemilikan batur lamun aya tanda-tanda kemilikan batur mah sanajan dicekel ku leungeun urang ge eta teu jadi milik urang andai kata urang diimah bae ku ari diimah masolangan aya manuk berat nah si urang ieu manuk bagus amat diintip ku urang make babacaan ngintipna lamun sawajarna ngintip mah tunggal beunang ketrekan ku urang inni raaitu ahada asyar kaukab syamsa wal qamara raaitu li sajidi pelet eta mah atuh lain ka jelema bae ka manuk ge bisa geus kataekan manuk culak-cileuk manuk culak-cileuk baca deui inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyams tungkulnya kasurupan sarwi timureun manukna nya ya qala yusuf li abihi ya abati inni raaitu ahada asyara kaukaba wasyams cekal urang set beunang hebat berarti katakan palet beunang tanda-tanda kemilikan batur ya nu urang jadi milik urang eta masalah bagus barang kurang ditewak warimah lain make bahasa Quran make bahasa adat huwa kalau bageula tong newak manuk teh huwa eta puyuh lamun dikitu-kitu nonggeng daho eta bahasa manuk naon beureun teh huwal maksudna beureun cek urang mah awas ya teu jauh lah huwal dibeunang urang plak das ya waduh purukutut pancawarna cuman aya tanda ieu dina jangjangna aya
cat seetik atau aya pulasan atau aya warna-warna bangun manuk piaraan ieu mah berarti lain nu urang lain nu liar ieu berarti anu bogana tah aya tanda kepemilikan batur henteu jadi nu urang mah pan terus bae mun aya tebus ku sia aja teu puguh teu karu eueuh bae urang teh lillahi taala coba lamun kieu mah datang Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamang mah haji menang manuk ya heueuh coba lihat eta mah nu kula sakeuna oh atuh aing mah pangnewakeun bae karunya ka lillahi taala panjenengan ge sadar maji eta teh manuk teh 30 juta ieu jang mang haji 5 juta kan nah tapi lamun kieu mah eta manuk abdi mah haji teu bisa ieu menang newakeun ieu tatadan teu bisa kajen endek tebus bari tebus geus 5 juta lah ulah kitu atuh mah teu bisa dibere kan diteluh tah mang haji tah newakeun bae ge meni kudu dibayar kayak besi peuting sing jeleger lah kagetnya tuh ini jelas terjadi kepemilikan geus lamun ku urang ditewak aja dibikin deui hebat lamun ku urang ditewak aya tanda kepemilikan batur haju ku urang menta ditebus duitna dahar coba ge duitna dahar ku urang pake salat Allahu Akbar pancawarna terus we ke tahiyat deui attah pancawarna terus selesai sabaraha poe sabaraha bulan meureun ulah sambarangan teh duit-duit bos karar itu Masya Allah urang teu pernah memikirkeun akibat didaharkeun ka pamajikan kancolah pamajikan hayang balik lah kabur lah akibat duit anak deui teu nurut ka kolot akibat duit ngepek dirina pemajikan anak Masya Allah dibikeun ka kiai disodakohkeun kiaina aduh kiaina ngepek terus ya Allah Kiai malamun kiai dibere sodakoh ku murid mere sodakoh nate karena isin teu halal jang kiai ditarima bae ta ku kiai rasakeun ibadahna ka Gusti Allah hese jadi kiai Allah teh sabarukna kumaha aing malah malzarah emang kunaon isin teu boga duit ya tah bere urang mere karena isin akibat ka kiaina ya tah rese pan urang gos kara ditu aya murid anu ikhlas merena 5.000 ainu tadi mah tanu rada isin deres 50 100.000 gitu kan ayalah nu 1 juta karena isin. Nah, ieu mah nu ikhlas mah 5.000 lepet. Monyet da geus teu kadeuleu. Tah, jadi kiai teh geus bae duit pamarentah, geus bae duit murid nu teu ikhlas. Ya Allah, ya Rabb. Mun carita hayang deukeut ka Allah ya. Carita haju meuli ban setip matanyakeun ka Budol itu mah lain di urusan tamah hitungan panggung sapeting 3 alhamdulillah ganti mobil kan? Lainnya nabes ya sarua tema contoh doang Gusti Allah Allah teh kurang orang kuari kudu rada dibersihan geus kolot mah ka Allah asal ti Allah hirup ku Allah bakal balik ka Allah bakal ditanya mikiran kos gitu bagi kadang-kadang mah koleng
kumang ke di harapan Allah. Masya Allah. Ieu mah lain panjadi kiai. Aya nu maot duit sholawatna 5 juta. Kita dibagikeun ngan 2 juta dibagikeun. 3 juta deui, Masya Allah. Kamana meureun eta? Kiai ge korupsi kedeh bae. Tapi lain di urang di Lampung. KTP-na urang dia. Urang cicing di imah di lembur, hayam lulumpatan ditingali kurang. Ieu mah hayam teh hayam liar di urang mah teu karti, tapi di Garut mah baheula zaman kitu tahun 81 82 cicingna di Gunung Godog. Sunan Rohmat eta kan loba hayam-hayam gunung. Tuh. Eta di Lampung. Eta mah jelas leuweung geledegan teman. Lain hayam eta maung monyet batu kudu ka ditu di dieu aya. Keur cicing di imah. Nah, aya hayam katingali kurang hayam teh liar. Tewak. Ye, bener ieu mah asana hayam teh hayam liar ye. Geus kurang dia ya geus. Lamun bener-bener eueuh tanda kepemilikan batur, nu urang bisa. Tapi barang ditingali aya kekeweran. Baheula makan di kekeweran kan? Di kekeweran jangjangna atawa osok di tong jangjangna. Eta berarti kepemilikan batur. Ulah sok di aku. Urang menang kotok, menang hayam, kadileuna liar, haju aya kekeweran. Ulah di aku, ieu mah lain, Pak. Digunting kekewerna. Pagawean si eta mah kitu bet baheula. Atuh datang ka kuari jadi mah can robah-robah. Tah, eta kekewerna aturan mah tanda nu batur. Ulah digunting mah digunting. Batur. Haji, aya kotok kula kan kadinya. Ket bejana cenah cak budak di ieu di naon di tewak. Kotok mana tuh? Eta teh nu rada beureum-beureum teh tah. Ye, coba ieu tah aya tah. Nu kula mah di kekeweran. Atuh coba teh jangjangna. Ja eueuh lain meureun nya. Okos mah okos eta tapi kekewerna eueuh nya. Jugaan kumaha. Ai asalna mah percis dasana eta nganu kula mah di kekeweran. Batu sugan sia mah meureun aya akur meureun kekewerna. Jeuh mah eueuh. Eueuh geus bet. Saboda tulah ja eueuh ai asalna mah ja eta cek kan. Ieu mah lamun bener-bener anu ente bawa tapi lamun lain ulah. Kitu be. Ya tuh ai okos mah okos eta kan eueuh kekeweran makana ai eueuh kekeweran lain kan. Nah ini geus aman. Nyana seuri bae di dunia sia seuri di akhirat sia. Ye. Awas ya. Hudang ti kuburan, tak kotok datang. Kongkorongo. Naon sia teh? Anu dipaling ku sia teh ya. Anu kekewerna digunting. Digunting ku sia lah. Bisa ditukar itu? Teu bisa. Datang ka dieu timbang aing rek milu bae. Kadi itu sia kabet teu bisa aing dek milu di hulu sia. Milu di hulu bari kikituan kongkorongo. Mah haji pan eta di hulu aya kotok nyaho. Sial jasa ieu kotok. Cenah di akhirat mau kotok. Kotok ge ngomong engke sanggeus dihisab aing eueuh. Ngomong kotok ge ditu. Geus teu bisa disieuh-sieuh. Pikir ku urang mun urang maling ayam, maring domba, maring munding, sapi, kontainer. Aduh, maling kontainer dipanggul kan ku urang. Kan nu bogana teu kudu hese neangan aja ieu kontainer aing. Ayo ya Allah, ya Rabb. Masyaallah. Hati-hati.
Jadi orang mumpung kuari orang diberi kesempatan hirup sehat, dosa-dosa orang nu geus kaliwat, urusan harta batur geura selesaikeun. Hasibu qabla an tuhasab. Zaid bisa ngamilikan hayam buronan, manuk buronan, jeung hewan-hewan nu lain. Nomor kahiji bidabti biadi dicekel makeleungeun tanpa aya tanda kepemilikan batur jadi urang. Nomor kedua bijarhin muzaffafin kuditatuan anu ngagerak-gerak kana pae ngamatikeun jadi nu urang manah manuk urang nembak manuk ngejepret pokoknya dengan jarhin muzaffaf jadi milik. Mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur ya mah bismanin jeung ku dilumpuhan urang kaleuweung ajubang gih manuk benang urang dilumpuhan ku urang ieu na sukuna mun hayam gitu kene kan di naon gitu ngaranna make peso dicodet teh bisa lompat lumpuh geus jadi kepemilikan urang tetep mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur kasrijanahin jeung dihancurkeun jangjangna urang mah dipotong tungtungna abeh ulah bisa kabur eta jadi milik urang mun eueuh tanda-tanda kepemilikan batur. Urang kaleuweung aju ngajepret manuk benang si manuk kurang dicokot manuk teh sageus dicokot aya tanda kepemilikan batur kayaning pamatukna dibedakeun jangjangna dipulas dipoles atawa sukuna atawa kadang dadana jadi mah manuk piaraan kajen teuing ku urang dilumpuhan kajen ku urang jangjangna dipotong tetep bae teh jadi milik urang sebab aya tanda kepemilikan batur. Banjir merabah di Bogor datang Karangkas lauk Ambalaya kabur termasuk sapeda kan sapeda mau nyawaan tak aya cenah bejana nu meunang sapeda no ieu mah sapeda mun boga ye atuh sapeda mah meureun aya nu boga teu bisa cekna ieu mah sapeda geus bete mah ieu mah meunang bae pokona mah dikali barang saat teh aya sapeda bahkan aya motor eta mah teu bisa jadi kepemilikan sebab sapeda mah pasti nang meuli di dituna motor kitu kene ieu mah lauk jumbo beuh lede sok bog gede kieu jauh ta eta lauk teh ya lamun memang aya tanda kepemilikan batur atuh teu bisa ku urang jadi milik urang mun urang nyaho aya tanda kepemilikan batur kecuali lah meureun mah banjir ieu pauli marido sabodo dalil sosoranganan tapi lamun urang nyaho ieu kepemilikan batur asana batur ieu waduh ulah jauh-jauh lah heulanan banjir di lembur urang kemudian loba lele Ambalaya sedengkeun ieu mah lele teh lele jumbo janu boga empang maki Zaid nu boga empang mah asana ieu mah jumbo Ki Zaid nyaho urang
jumbo Ima sana jumbo Kizaid nu boga empang iwal ti Kizaid kurang dialaan menang sabakul dibawa ka Imam Kizaid Pak Zaid ieu mah beureunan elele Pak Zaid padahal ya ieu mah empang aing kebanjiran hadena geus ya geus teu deui ka empang alhamdulillah rabbil alamin nuhun nya nuhun beres ganjaran henteu ganjaran Masya Allah sih diberi ganjaran tak kumaha sih deh menang sabakul dibawa Assalamualaikum iya pasti nama nu Pak Zaidnya jauh nu boga empang jumbo ibati Pak Zaid bener iya mah iya saya menang di ditu alhamdulillah kukula di alaan ya kamu ngajen tah alhamdulillah ke diberi duit goreng tah 500.000 1 juta no mudah-mudahan mah isuk banjir deui eueuh di urang gajeun nyaho ge bawa eta lele Pak Zaid tetep bae anggap lu kotok dianggap ieu mah titimuan. Nah, lamun aya tanda-tanda kepemilikan batur taruhlah jumbo mah nu rada murah. Tapi lamun di Ciamis bahkan gurame. Untuk di Jawa Barat kan paling terkenal gurame Ciamis. Eta gurame na teh tilok bau letak, tilok bau hanyir, nu mantak hebat, gurih. Coba urang gurame urang. Bau manehanana. Saya ngerti kan bau manehanana. Bau manehanana tah. Saya urang geus caritakeun bau manehanana. Bau dirina. Pan sia teh dirina atuh kos gitu. Nah, iya jelas tasiade jelas. Wa biwuku'ihi fi syabakatin nasabaha ngajaring manuk baheula atawa racik baheula mah atawa lapun ari geut kene teh zaman baheula budak kori teh nyahoeun manuk teh diracik manuk teh dilapun Masya Allah eta zaman-zaman baheula eta ngaranna jaring-jaring manuk atau jaring gede dihandap sama ditangkal pandan nah aja mah kokotokan bangsa manuk sarupaning kos kararitu nah ieu ngajaring manuk baik jaring gede atau racik atau lapun asup kadinya jadi milik berarti liar mah pasti nama kajian rumah jadi milik ku asupna kana jaring nu ngahaja dijieun jaringna jeung di pasar Rabiil jaihi lamadikin la yuflitu minhu urang ngahaja ai di daerah pegunungan mah aya gunung ieu gunung antara gunung jeung gunung dijieun ku urang jalan anu sempit paranti ngahaja moro jadi kurang digiring ti ditu teh digiring urang geus nyieun ieu jalan sempit antara gunung jeung gunung di dieuna ku urang make alat jaring atau di pager di ditu kurang digiringkeun tah eta uncal nu ngaran hewan-hewan leuweung eta pan digiringkeun maka dinya tah ketika asup ka dinya teu bisa balik deui ongkos sosog mun leunawuk mah sosog teh geus asup ka jero tah atau bubu nya kan hayang balik deui hese lantaran aya anak bubu aya anak sosog balik asal geus ngejebrus ka dinya bisa balik deui kos kiai asup ka Golkar weh ora bisa comeback maning lah ngegejebur mengkonon itu
kena bubu teh kiai lamun geus ka Golkar kena bubu Golkar. Lamun geus ka PDI geus kena sosok PDI. Berat eta kos kitu. Henteu salah, mangga bae asal bisa karena Allah. Urang jadi kiai di Golkar mun eueuh kiaian parah da Golkar. Sok asup ngan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Asing bisa bae karena Allah na. Ulah disalah-salahkeun deui. Sebab di partai mun eueuh kiaian kumaha? Sebab di PDI di PKB mun kiaian kumaha sok geura arasup ka dinya na sosok ngaranna dik balik deui ora bisa aduh jeung hook bae meureun deui aya karasana mun maran kitu ngan ke sasadana nu beda sasadana nu beda manuk bincarung lepas lamun teu diurus euy sasadana urang bisa ngadengekeun berbagai-bagai manuk bincarung tuit-tuit tuo-tuo tutu tahu macam bincarung eta teu boga bapanya namanya honyo bin bae bincarung nah kuari kurang alah subkeun kana kurung sapoe dua poe mah bisa ngomong tilu poe kakarak kitu beda bahasa teu lepas kiai ge sarua anu lepas teu di partai teu di organisasi iya ieu mah tugas aing mah ngaji ngalempeng-lempeng nu bengkok geus pokona sabodo sia daek ngadengkeun los teu daek asal aing lepas tanggung jawab di harapan Allah mah titik lepas ngaranna tapi coba ge urang di NU bicarana kedeung-kedeung ke NU kedeung teu salah henteu asal bisa nyana bener-bener ja NU mah pertama wadah Nahdlatul Ulama coba ge urang di Partai Muhammadiyah coba eta keur di non organisasi di HTI bisa demi eta bae mun teu bisa salah jeung kudu bisa karena Allah na eta mah di organisasi mah rada deres lah sebab eta mah mambu-mambu agama lah anas titik malah mambu agamane lah iya ora numpang urip temen ge NU tapi lamun di partai di Golkar di PDI geus dia mah geus ngagejebur ka sosok balik dia tuh bisa. Hayo bicara agama di PDI. Hayo bicara agama di Golkar. Hayo. Maksudnya sanajan agama pasti kadinya deui. Teu lepas. Tah ieu. Asup kana jaring. Atup asup kana jalan sempit nu teu bisa balik deui jadi milik teh geus kadinya aduh di urang loba gunung teh kulon gunung Karang gunung Santet terus Tangkuban Perahu terus kaditu gunung di Garut berbagai tapi terlalu luhur di urang teh gunung di NTB paling luhur adalah di India gunung tersebut tapi anak-anak gunung loba antara gunung jeung gunung tapi orang meninggal di gunung di Arab di Mesir gunung batu malu orang di Swiss terus ka Mesir eta gunung eueuh jelema deui urang daerah dia mah 1 meter ge 1 meter jadi masalah 2 meter jadi masalah tuh ka ditu los ka Mesir aplak-aplakan keneh urang bebeja ka raja ieu kula mandek milu we dia sadaekna sia asal hirup we si di dinya gurun batu-batu kukula dek diturunkeun nu hiji di sosah nyeun saung sosial dinya sadaekna jang balanja eueuh cai eueuh dahareun eueuh geus mah biceun nyawa di dinya
diridokeun ku kula embung nya. Tah ieu tanda-tanda kepemilikannya. Walau aku asaidu bimilkihi, lamun tun ibasaidun gitu. Walau aku asaidun bimilkihi, sara makduran alaih bitawajulin wa ghairi lam yamliku. Carita anu kaharti bae di urang, ja urang mangabuburon henteu nu kaharti bae nu mah. Urang boga piaraan japati. Piarakan urang japati. Masyaallah, hebat. Dan japati teh japati piaraan biasa, aya japati piaraan tapi diurus. Aya japati jang paranti melet batur, macam-macam japati. Tah kuari urang boga piaraan japati loba ya 100 urang, tapi kan kaitung japati urang teh kaitung ku urang. Aya maca tasbih mah tilok dihitung, japati mah kaitung duniawi ngaran. Japati mah dihitungan dirian maca subhanallah be teu hitung-hitung. Mun ku urang ditanya sia kunaon teu moal tasbih maca subhanallah, yah ka Allah mah dihitung-hitung. Bebas bae ikhlas ka Allah. Tungtungna teu maca ieu budak ieu ka jero. Tah kebeneran barang ku urang ditingali sore-sore aya manuk japati nambahan hiji atawa 2. Nah eta teh japati teh lain liar kan berarti batin batur kajian ku kumaha ge kapelet kun urang. Nah ieu mah nu babari bae walau waqan saidun mun teh terjadi japati asup pimilkihi ka pemilikan japati urang atuh asara makduron aleh atuh bisa ditewak bisa dicekel. Lu mantak asup ka urang kena leget atawa kena pelet. Ari ieu mah meureun hewan leuweung bitawahulin mah jeblog manuk mantas dileuweung kebeneran dileuweungna ieu kaatarik ku manuk urang datanglah aja jeblog di daerah urangna jeblog. Misalna paranti marabanana taneuh sebab jeblog teu bisa hiber deui aya di naon kitu ngaranna lingkungan manuk pemilik milik urang di kandang urang lain di kandang di luarna teh tetep bae lain nu urang teu jadi milik urang. Ieu carita manuk bebek sarua bae. Bebek kurang buka 100 kahitung kan ku urang teh. Aya bebek anu sejen. Nah, ieu bebek waduh. Datang-datang gede bae bebek anak-anakna. Dia biasa leutik leuwih mah juga gede bae. Di aku we anak urang, anak bebek urang. Aya batur, "Mbak, mang aya bebek kula ka dinya?" "Ye, aya ge janu aing." "Aing tah ieu mah." "Ye, ieu mah anak bebek ieu." Kira anak-anakna ulah loba omong pokona mah. Teu nyaho deui megarna. Coba deres bebek anak bebek di aku rada wajar. Apa dia mah aya sapi jeung kuda. Itu kan beda. Nah, aku hari anak kuda milu ka sapi tetep bae kudu di aku bae itu kuda anak kuda kudu anak sapi bae. Datang ke sidang-sidangan. Coba eta cak nu boga kuda teh ieu mah anak kuda kula teu bisa cak nu boga sapi sebab nuturkeunna nuturkeun sapi kula berarti anak sapi kula. Masa si sapi anakan kuda teu bisa masa. Eta tetep bae aku. Euy, coba pikir wakai aing geus mikir. Teu bisa. Masya Allah. Ayeuna kan diajukeun sidang. Sidang. Sanggeusna sidang tah iya hakim na ieu meuneu nyaritakeun hakim kuno boga sapi teh ya
terus ditoel jalan dapur. Pak Hakim, ya ini maaf ya. Emang kenapa? Ini saya padu dengan kuda. Terus yang punya kuda, ini anak kuda di aku, anak kuda dia. Ya wajar, enggak boleh gitu. Masalahnya ini anak kuda ngikutin sapi saya. Ya udah aku kan aja. Enggak bisa begitu, cakap. Enggak usah begitu. Oh ya tenang. Masalah tenang itu mah gampang gitu. Sidang terjadi. Ada apa ini permasalahannya? Ini kan kuda saya. Terus ini anak kuda saya. Terus kenapa? Nah, kenapa di aku jadi anak sapi dia? Oh, Cak Hakim sekarang gini aja. Anak kuda ikutnya ke kuda apa ke sapi? Ikutnya mah tuh tetap ke sapi, tapi kan anak kuda saya nggak bisa. Udah mana-mana yang diikutin berarti itu emaknya. Wah, di Palu punya tok tok tok. Isi aing apa Hakim boloon. Anak kuda jadi anak sapi. Tinggal buka kuda itu kan. Ini baru negara hukum. Bagaimana ikutnya orang mah? Yang aing jak buka kuda heran aing. Sidang lah, ganti hakim saja. Ganti hakim saja. Nah, pengajuan persidangan tentang anak kuda dan anak sapi. Ya. Cek hakim atuh anak kuda mah pasti kuda mah atuh anak-anak kuda. Bukan sapi. Bukan begitu ikutnya. Ikut kemana emang? Ikut ke sapi. Tapi kan anak kuda. Oh ya beres. Tenang. Jadilah persidangan kedua tentang pengajuan yang punya kuda bahwa anaknya diaku anak kuda salah. Tetap anak kuda ini adalah anak sapi. Dalilnya Pak, ikutnya dia ke sapi. Setiap yang ikut ke sapi berarti anak sapi. Palu deh, tok tok. Yang ngain jangan boga kuda. Heran nengok. Sapi anakan kuda. Di mana orang? Yang nanya masa si sapi ya beranak kuda sih? Ya nggak menutup kemungkinan namanya juga hewan. Udah kalau ada putus begitu. Cak ngeboga kuda. 3 kali aing. 3 kali. Sidang ka 3 kali. Masyaallah, bareng sidang ka 3 kali tentang anak kuda di aku adalah anak sapi. Bukan 3 kali. Itu saya tidak bisa memutuskan. Cak hakim lukat. Kuna memang tuh bisa memutuskan. Kula kerhead. Hakim cak anjak do sapi teh. Masa si lalaki head? Eta kaharti kan Gusia. Masa sapi bukan anak kuda? Ya tahu ti dituna sapi anakan kuda. Mantak aing teu bisa ngahukuman aing head. Ya Allah, eta baheula bege baheula. 3 hakim baheula eta zaman hakim Suraim. 3 hakim nu 2 neraka jahanam. Hiji komo di tahun 2020 di kepresidenan yang mulia. Presiden kita terpilih, hakimna imah hakimna wallahu alam bimuradi. Lamun kuari aya hakim memutuskeun sesuai jeung aturan-aturanana lain hakim tau malaikat. Ku hese-hesena. Ternyata horenganan kuda anu ngalahirkeun kuda eta malaikat Jibril mencoba hayang nyaho kebenaran tentang hakim-hakim baheula. Ngarupa kuda, ngarupa anak kuda Mikail. Seperti itulah, Masya Allah karim. Hese. Ulah-ulah hakim pugu kiai ge asal geus asup ka Golkar geus lain deui ngahukumanana.
baheula menyenang hukuman kredit teh haram hiji barang dua harga anu berbeda lamun cash mah 10 juta lamun kredit 20 juta kecuali cash jeung kredit teh akur atawa teu ngayakeun cash kredit bae halal ieu mah hiji barang dua harga berbeda antara cash jeung kredit baheula mah galak haram sia goblok kitu teh riba ulah sukuari ka Golkar nanyakeun deui haram lah barangkali geus disogok deui ku Golkar jeung ku pamarentah ditanya ki haram halal kadang haram kadang halal kiai goblok bisa konstitusi hukum kiai ya bisa baik ya sapi dia bisa anakan kuda teu bareres ya geus mau diteruskeun lah geuing lo baki Golkar masalah ieu aduh lain salah Golkarna lain salah PDI-na salah nyanana beda bae kuda laju goyang-goyang gitu kerawang goyangna terjadi milik ya mantek di dieu ge bitawahulin jeblog wa gairihi jeung lian-lianna bisa balik deui ka pelet dan lain sebagainya ngahijieun kepemilikan urang atau tetebel lam yamliku fil asahi itu jadi milik oh masyaallah loba kejadian anu terjadi besi pernah seperti itu maka tobatanlah ya wa mata wallah